cantik pabati ulah lali pangbalikan sedang kotakan
rasa pamengkeun tieueun teuting langgangkeun ieu haluan pangjung kabukti nu keur gandrung kadengeun mandeur kakangeun mayeuh kamelang tumapeuk teu ilang-ilang hariwan inggih harapan nu encang saban waktu dipilih hati dewasa apa anggan diri uyuh tapi dangdung rumah sana geus katalin dangdingkeun ieu hari panyintai rasa pamengkeun tieueun teuting panggamkeun ieu haluan pangjung kabukti nu keur gandrung kadengeun mandeur kakangeun mayeuh kamelang tumapeuk teu ilang-ilang hariwan inggih harapan nu encang saban waktu dipilih hati dewasa apa anggan diri uyuh tapi dangdung rumah sana geus katalindung saban waktu dipilih hati dewasa apa anggan diri uyuh tapi dangdung rumah sana geus katalindung dinten kamari urang pateutung deui anu tos lami ku abdi dianti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna dinten kamari urang pakeut saati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari urang pasimpan rasa nu akhirna geuningan kantun wasna nyebar lamunan nyebar harapan janji saati bari ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini
cinta abdi. Cinta kasalira bulut mantep teu aya duana. Tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi jangan mendekat darmagana cinta nusa jati. Tujuan di darmaga cinta, nah cinta salira abdi berlabuh salina. Najan anjeun sanes cinta dugaran, tapi kan cinta susah ngebandingkeun. Cinta kasalira bulut mantep teu aya duana. Tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi jangan mendekat darmagana cinta nusa jati. Tujuan di darmaga cinta, nah cinta salira abdi berlabuh salina. Najan anjeun sanes cinta dugaran, tapi kan cinta susah ngebandingkeun. Tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi jangan mendekat darmagana cinta nusa jati. Akhirna dugi ka tujuan di darmaga cinta, nah cinta salira abdi berlabuh salina. Najan anjeun sanes cinta dugaran, tapi kan cinta susah ngebandingkeun.
kamari wong patepuri anu toslang ku abdi di anti-anti dinten kamari wong patari janji nu ayeuna gedengan tepung jodohna dinten kamari orang paket sati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari orang pasien mayasa nu akhirna geuningan kantun asna janji saat
Wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Jurnai. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa jalan-jalan kali ini ya diiringi dengan lagu pop Sunda teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya channel ini. Buat teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa di klik subscribe channelnya, like, komen, share ya. Terima kasih. Yang sudah hadir dari mana saja nih teman-teman ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton video saya. Yang sudah hadir dari mana saja, dari Arab, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan. Oke, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di bulan Syawal ini ya. Semoga saya dan keluarga dimaafkan apabila ada kesalahannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi aja jalan-jalannya ya dengan diiringi dengan lagu pop Sunda. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya
kamari urang pateutung anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patae janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna. Dinten kamari urang paheut saati pakai asih mau bade papisah deui. Dinten kamari urang pasimpayasa nu akhirna geuningan kantun wasna. Lebar lamunan ngutar harapan janji saati balik lahir. Ngiklan lamunan ngiklan impian nyimpai pasini henteu jadi. Anjeun kembang harapan anjeun kembang impian. Dinten kamari urang pateutung anu tos lami ku abdi di anti-anti. Dinten kamari urang patae janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna. Dinten kamari urang paheut saati